Ieu mah ngajelaskeun qomat atawa iqomah ngan di urang mah sok disebut naon? Qomat, iqomah. Hartosna teh anu dimaksud ku qomat atawa iqomah teh nyaeta naon? Kalimah anu mere nyaho bahwa salat bade dimimitian. Ari adan mah kalimah anu mere nyaho bahwa salat geus asup waktu nya. Ai qomat mah kalimah anu mere nyaho bahwa salat bade dimimitian. Hukumna qomat teh sunat di mana bade ngalaksanakeun salat fardu bade berjamaah atawa salat sorangan. Deal salat sorangan asa qomat heula. Tak sunat qomat heula. Engke deui mah masing bade nyalira ge salatna. Kumaha cik sok? Qomat katalar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Teh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tah eta doa sabada qomat katalar. Aqomahallahu wa adamaha wa ja'alani min sholihi ahliha. Aqomahallahu wa adamaha wa ja'alani min sholihi ahliha. Kisok. Aqomahallahu wa adamaha wa ja'alani min sholihi ahliha. Salat naon deh syarat ngamakmum teh urang jadi di tukang Kata imam, pangkeran imam dituturkeun ku urang mun salat. Tah syaratna ngamakmum teh aya sabaraha? Aya 11. Hiji ulah manggihan batal imamna. Nu kahiji ulah nyaho bahwa si imam teh batal salatna. Nah, kita coba. Cek deal teh pasti eta tadi teh hitu tapi teu deui naon kala ka salat tah ulah apal kitu. Mun apal kitu mah no kata tadi teh hitu tapi teu wudu deui kala salat ulah di imam ulah di makmuman ku deal teh. Ang bejaan anguran mah mun kata tadi teh kitu hitu batal kitu. Kedahna teh hartos. 2 teu nekadkeun kedah di qadaan. Nu kadua urang sebagai makmum ulah nekadkeun bahwa eta salat teh di qadaan. Jadi ulah nekadkeun bahwa si imam teh qadaan keur qadaan salat terang qadaan salat. Namun apal si itu mah keur salat qada ulah naon? Ulah di makmuman. 3 imamna henteu ngamakmum kanu sejen. Talamun itu si imam teh ngamakmum ka batur entong ngaimam ka si eta. Ngartos. 4 imam henteu salah ngabacaan boh bodo atawa gagabah bacaan. Lamun salahna karena pauduran kaya cadel omongan eta mah teu matakna naon. Nomor ka-4 si imamna ulah salah dina bacaan salat. Lamun apal deal teh teu bener bacaan imam teh salatna tong di makmuman. Kecuali si itu mah cadel. Jadi kulantaran cadel jadi salah bacaanana padahal mah apal salah gitu. Ngeun da kitu eta mah sungutna misalna teh baca non teh ngomongna teu bisaeun. Tah eta mah teu naon di imaman di makmuman oge. Naon nomor 5 makmumna ulah hareupeun imam. Nu jadi patokan tina lempeng keuneng.